numantak ngadatangannya atawa ngobrol lalaunan kadeleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah. Carana kumaha ieu jelema supaya salamat keur diome setan? Bener atuh wali teh tugas ti Gusti Allah. Numantak walimah tadina berangkat ngojai teh hanjat tina laut. Sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja. Sanggeus kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan. Apan loba anu deuk ka dieu teh besi teu nyahoan jalan jung balik deui ka ditu. Tuduhkeun jalan-jalanna, tuduhkeun naik parahuna, tuduhkeun ngojaina ulah mikiran sia bae batur ge endeup loba anu deuk ka dieu. Kitulah wali Allah gambaranna cek Tuan Abdul Qadir. Wali teh geus lauheun geus datangnya nama ka Allah. Cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan. Sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge, jah teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu maakur dan perputaran panon poe doang. Ketika panon poe di luhur kadeuleu ku urang beurang, ketika panon poe di handap peuting. Geus nyaho maneh mah ka aing cak Allah. Ulah sia bae umat tuh nu endeu ka aing tuduhkeun ku sia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Wallahu a'lamu bimuradi wa huwa lanu tawi ya Allah allazi kudzat tursilukan niukeun ya lazi arya ing pirang-pirang angin busron halikum laratawa paparisa baina yaday rahmati ing dalem antarane areping rahmat Allah ay mutafarriqatan kudamal motor tegese alikam narima pisah-pisah ing dalem areping udan api qiraatin lan iku tetep ing dalem qiraat suwiji utai bisukun shin kalawan disukunkeun shin takhfifan wapi ukhrolan kan dalam qiraat kang wana bisukun ya kalawan sukun simafatin nun dan patakeun nun nasab masdaron ye hale tadi masdar wapi ukhrolan ing dalam qiraat kang wana mabisukuniha kalawan sukun shin dhamil muhadah lan den domahkeun cecek kang siji busra badalan nuni halade ada gegenten nunai mubasyaron tegese ay mubasyaron tegese haleka ngagumah ngabungahkeun wa mufradul ula lam utai mufrad ka qiraat kang awali kulapad nasyur ka rasulin ka lapad rasul wal akhirah lam utawi qiraat kang awane basyirun iku lapat basyir mufradna jadi dua qiraat aya anu nusra aya nu busra hatta idza aqallat malah tatkala nanggung aya hamzah tegese nanggung aryahu opo pirang-pirang angin sahaban zaqalan ing mega kang mendung
bil matori kalawan udan suknahum maka nyirami ingsun sadaya ingsun agung ing sahab sahabat tegese megawa fihi iltifatun anil gaibalan ikut tetep ing dalam labat sukna wa ta iltifat saking gaib li baladin mayitin kedua negara atawa tanah kang mayit kang tandus lana bata fihi kang ora cucukulan iku maujud ing dalem bi kalawan balad li ihya tegese den uripakeunane balad fa'azzalna bihi maka nurunkeun izun agung bihi kalawan balad bil balad tegese kalawan nagara almaa ing udan fa akhrajna bihi maka metuakeun izun agung bihi kalawan ma bil ma'i tegese kalawan banyu ning kulli samarati saking sakabeh saking saban-saban sakehe uah-uahan kadzalikal ikhraj alaikaya mangkono metuakeun nukhriju metuakeun izun agung al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburi saking pirang-pirang kuburane mauta bil ihya ikalawan den uripakeun la'allakum tazakkarun manawa sira kabeh iku narima areling sira kabeh patu minun maka ngimankeun sira kabeh maka ngimankeun sira kabeh. Lamun tadi urang dibere penjelasan ku Gusti Allah tentang urusan-urusan perusakan melalui syirik jeung maksiat anu ngarusak di muka bumi ieu adalah persyirikan permaksiatan nuku Gusti Allah langsung diberi warning wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah sok ngarusak ulah rek ngarusak di muka bumi ieu sabada diberesan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu di zaman urang memeh urang memeh Kangjeng memeh nadi setiap Allah dek ngajelaskeun tentang kaislahan maka Allah selalu nurunkeun rasul-rasulna setelah Kangjeng Nabi teu aya Allah tetap ngutus utusanana nu sok disebut para kakasih Allah yakni wali-wali Allah anu geus teu boga kasieun jeung kaprihatin la khaufun alaihim walahum yahzanun sebab geus teu hayang di alam geus teu benci dicaci maki nya nama berprinsip aing namah jageus wawuh jeung Allah ngan deudeuh jeung nyaah diparentah ku Gusti Allah titah nyampikeun amanah ka para umat-umat sakali haram dibejakeun haram deuk didenge deuk henteu deuk dipake deuk henteu sakali wajib tetep wajib deuk didenge deuk henteu diaromongkeun los dicaci elos dimaki elos dipake kakeheul ku bangsana ge para ustad jeung kiai teh ieung-ieung sebabnya nama geus wawuheun jeung Allah etalah wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun ketika neuleuh kasyirikan ketika neuleuh kamaksiatan ialah ngarasa terpanggil hatena lantaran ieu ditugaskeun ku Gusti Allah wali Allah titah ngabeberes makhluk ialah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha riweun ku ari wali Allah cak zahir batinna mah henteu nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota ku ari manggeus sing kolocor ka jero imah
Jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh kuari mah geus uhahalama. Jadi geus runtuh kuari mah tembok-tembokna teh. Jadi bedah kuari disebut caah. Banjir caah. Jadi kuari mah banjir teh banjir maksiat. Aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV kene di TV na ge nu joget nu nyanyi dan lain sebagainya atuh geus komo nu ngora cacak-cacak Kiai Haji ge kos kitu kene kiai ge masih resep nonton bola kene di televisi caah ieu mah komo di jero HP mati mimiti nu make kerudung datang ka nu teu make sempak aya kabeh caah hatu ieu manes budak-budak ngora deuk ka rumaha coba lantaran asal nyaho bae naonna kana asal nyaho naonna kana ngomong atuh si ayo coba masyaallah ieu caah kemudian baheula mah pamalingan teh kan masyarakat memaling teh kapan aya nagara mah eueuh dumusna maling kuari mapan gedean keneh pamarentah nu maling batan masyarakat. Geus masyarakat teh jeung pamarentah kuari mah saideologi pada pamalingan kabeh caah kan ngaranna caah geus atuh waliullah teh terpanggil sabisa-bisanya na bae ku Gusti dititah sakitu teh masyaallah rempat nya Gusti Allah. Ari jelema anu maedakeun mangamangpaatkeun zahir mah sakadar kieu doang. Lamun aya jelema ieu jelema teh deuk dibunuh lantaran urang boga pencajeng boga kaleuwihan kakuatan pisahkeun sakadar sakitu. Lamun aya jelema ieu teh keur ngamuk ku urang teh boga kakuatan cekal ku urang sakadar sakitu. Jelema teu bisa ngojay piteulem angkat kurang sakadar sakitu pemikiran-pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna kumaha jelema supaya di persidanganna menang sakadar sakitu zahir mah waliullah malain eta nu dipikiran teh sia mah deuk nyalametkeun di leungeun manusia aing mah deuk nyalametkeun teh titaku Allah di leungeun setan kumaha ieu jelema keur diome ku setan aing tugasna deuk nyalametkeun jelema di leungeun setan urang mah kuari baik masyarakat biasa atawa pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui. Tapi wali lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan. Mus jelas keur judi diome ku setan, nu mabok diome ku setan, nu maling diome ku setan. Eta teh supaya kumaha disalametkeun termasuk kiai-kiai anu asup ka terjerumus. Kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun kumaha. Tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan. Berat numantak ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeuleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan ye berat wali teh tugas ti Gusti Allah numantak wali mah tadina berangkat ngojay teh hanjat tina laut sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja sanggeus kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan apan loba anu deuk ka dieu teh besi teu nyahoan jalan jung balik deui ka ditu tuduhkeun jalan-jalanna tuduhkeun naik parahuna tuduhkeun ngojaina ulah mikiran sia bae batur ge endeup loba anu deuk ka dieu kitulah wali Allah gambaranna cek Tuan Abdul Qadir. Wali teh geus baueun geus datang nya nama ka Allah
cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge jah teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu maakur kan perputaran panon poe doang ketika panon poe di luhur kadeuleu ku urang beurang ketika panon poe di handap peuting geus jaho maneh mah ka aing cak Allah ulah sia bae umat tuh nu endeu ka aing tuduhkeun ku sia. Oh gitu, balik deui wali teh nu tadina sorangan teh ku ari mamagahan ngaji. Ku ari dakwah. Lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus mah Gus itu. Encan datang maksudna. Nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah jalain jang soranganan umat tuh. Mantak datang wali mah ka bangsa rangda-rangda. Tuh sia mah deuri bae. Rangda kolot ieu mah. Tah eta datang ka kiai-kiai Golkar. Duh kiai bener kiai teh nyai teh make dalil make tah tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau. Geus itu bisa nyebut cau doang. Lalaunan kunaon aya nu narima hidayah datang aya nu teu narima malah keheul eueuh masalah. Diomongkeun ge eueuh masalah nya makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang. Sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah. Kitulah wali mah tilok marah. Matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah, atuh lain wali teh moal lingi. Moal nyana moal marah kajen ku kumaha diaromongkeun ku kiai, ku ustad, ku jawara, ku salah. Ih, itu sabodo. Sebab naon mantak teu marah? Aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing. Ge goblok. Cak wali terus aing mah sakadar nuduhkeun hadu cara-cara nuduhkeunana nya mah kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan tar mantak cek tuan se hei sia lamun aing ngomong dengekeun besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia sebab nu mantak wae nyarekan ka sia mah carekaneun lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres sebab hate sia mah teu sebatan batu. Eken gusia, loba jelema nu akhirna dibuka-bukakeun nya namangan sakadar alat ieu. Jatuh anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitulah deuk nyalametkeun ti leungeun setan. Anu tadina nyana keur diome-ome ku setan, keur dipermainkeun ku setan. Kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngridit. Yuh teureun-eureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kakencengan teh jak kiai dia loba nu ngahalalkeun kredit urang milu bae kanu ngahalalkeun. Haju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun moal rame sia kajen gua kumaha ge. Sasuk anu ngaharamkeun kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai dicarekan ku kiai deui diomongkeun ku kiai ulah sok nurutan moal beres cenah nurutan nyana mah geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta beuki tambah karunya ayu terus nyana mah ngan sakadar ngarujaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mah ngan tugas doang. Kitulah para wali Allah mandek nyalametkeun di leungeun setan, dek nyalametkeun di leungeun iblis. Maka cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah, ya Rasulullah. Naon Ibnu Razin? Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus pae dikubur haju engke kiamat. Sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui. Sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masak. Abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus pae. Seri bae Kangjeng eta onom nu dikubur maka harti ya Rasulullah eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui anu dicaplok ku buaya anu dilegleg ku maung anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang anu dicacag-cacag di begal dipiceun
ieu suku nu sabelah ka anu suku nu sabelah ka anu ceulina di mana naonna di mana tah abdi mah ndek nanya teh ka Kangjeng teh ka tuan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah ya eta mah kos kitu mah cek Gusti Allah nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih wa huwa Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dina syara teh aya anu timbulna ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun di handap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkatna ku angin aya angin anu timbul na ti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler anu ti kidul nu ti kulon ti wetan mah ieulah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya komo keur ngaji mah haju tadi ngadahar uduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah aduh Masya Allah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut mahal orang eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut Masya Allah ngajual mobil nutat tadi dari tumpakan lantarannya nanti bisa hitut asuplah ke rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut teman-teman besi hayang hitut kan oh masalah daripada kurang ayo dioperasi di situ ngan siap-siap baik mamang engke diukna teu boga batur siakuna memang bung diuk dini lah beda ambeuna kok balamun parawan hitut bae angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajian mules beteng ulah hitut aya teh parawan jadi hayang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun hudang teh tit ya Allah Masya Allah Masya Allah Gusti Allah na iyalah angin nun niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin mah sapira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jaga-jagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh ngajagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel malaikat
Numantek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan dan naon dahareun teh daek nginum. Jeung nuleukeun bae ka tamu. Nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Kebal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, "Tuan, aya teh saha?" Tadi tamu emang kunaon? Nuleukeun kula bae. Atuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan nuleukeun teu kicep-kicep ka kula emang saha? Tah mah malakal maut enteng biasa ngajawabna. Gitu Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab malakal maut tah mah biasa sok nabu ka dieu. Kalau sampai nuleukeun ka kula bae kunaon emang. Itu lagu Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heran ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideulekeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian ku kumaha ge tetep kula mah deuk ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah. Dekaharti malakal maut aya kula mah kajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu. Geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh. Nyana malakal maut geus gila bae di luhur batu di India ke bae nyana. Brak eta tamu teh ya Tuhan. Kula mah sieun jasa lantaran dideulekeun bae. Pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin. Pangkirimkeun bae kula mah ka India ke ka mana cenah. Coba eta. Itu aya yang kitu mah. Langsung Kangjeng Nabi Sulaiman, "Ya Karubiyun, hei malaikat Karubiyun. Sebagai pewakil angin, ya ka dieu ya, coba pangmawakeun dieu ya, coba ka India ya." Torojol we angin datang ka dieu, lep dibawa ku angin. Datang ka India, pas di batu tadi tek. Nah, ini dia. Masya Allah Karim Maha Kawasa Allah teka harti ku urang mah kos gitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman nya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau ambalaya di urang entah ini ada ka Lampung mah tuh bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut geus kieu bae. Nah, sia. Ini tugas gua nih nyampe nih. Tuh, Maha Kawasa Allah. Mantap kula sieun-sieun. Aing cenah di Mekah sieun di kapalna besi paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah. Sieun. Sieun jakna. Bejaan ku urang. Ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh. Lo bajak nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar. Nah kawasa Allah ieu tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku penyakit ajal iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiyun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu jelema nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagariengan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae cek nya mah aing pangeran meureun negeri kumahakeun bae garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna
malah bejakeun koe ngayatna bersih ku diwirid kaluar ke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula wayahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun be aku angin loba kajadian ta kos kitu masyaallah nurut angin kawali Allah mah ngan teu meunang sambarang mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bage mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mah sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun diijabah doa tuh eta mah teh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwal ladzi yursilur riyah Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskan di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan qiraatna aya 2 aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafariqon nusroh lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masya Allah hatta idza aqallat sahaban siqala hingga angin teh mamawa sahaban siqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set blak geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa ya Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup ka mana aing nyilib ya gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing ka mana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega nggak dorong Jokowi berbeda ya mah ayah bae tah mah orang teh mah mega nama mega konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nyaho ieu lah ayatna
hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah sok ya Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqnahu li baladim mayit kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim mayitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa'anzalna bihil ma'a maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim kulai mulai jarara di mingkul samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat cokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqnahu li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buah anu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nyaah cak Allah keuna lalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nyaahna Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba urang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh teh taneuh tadah cai heseen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran njana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa ayo SMS kurang mal bisa aja hukum ge mah urusan Allah urang paling geus sakieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah urusan Allah biasana mah Oktober November Desember Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu kunaon atuh Maret April Mei kunaon aya hujan urusan Allah kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah aing mah teu wau jeung Allah pantogeun hulu sia ku aing sia lain wauhkeun jeung Allah sia na meureunanan mandak patani teh riweuheun ieulah urusan soal hujan masyaallah lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang nyaritakeun di Garut Tasikmalaya Ciamis daerah subur nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain eta teh kota hujan nah ieu kan geus biasa teu aneh deui kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon jalan cai eueuh sawah Batela itu keneh Pandeglang ka belah ditu pegunungan jalan cai di mana aya teu aya sawah mah tapi araraya laleutik urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget bu cek urang 30 kotak kamu tambah sugih jasa
can pogo 30 kotak barang di dalam kotakan sameter persegi letik kotakan orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak beuh lain lalagaan ngomong orang mana ya orang Karawang boga cenah 30 kotak mah geus pahara tah wara geus lumayan geus kotakna 1000 bae kali 30 kan berarti kan luas 30.000 hektar tapi lamun urang pandai gelang ngomong ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak ambo ulah ka ambo ulah ka heulanan deuleuh lah ka ditu barang di deuleuh ya Karim aduh Masya Allah nah iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai iya keur carita di daerah urang lamun urang deuleuh ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai jalan cai tada hujan bahkan di deuleuh ku urang taneuhna semu putih Yogyakarta ka ditu taneuhna teh semu aya lain pasir putih lempung cada sese mah kos kitu mah asal geus garing nyaan hese ngabelentang kumata kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deuleuh saputihna orang Jawa teu percaya aing malah pantulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah beuh hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi ka belah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wah harajasa Serang sakitu mah rada lumayan pandai gelang rangkas betung ka itu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara subur ieu dek naon aing ngariweuh je pokona pelakan jadi ya teu kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu keur carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main di zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak kercarita urang kenyataan di urang kercarita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur numboga perusahaan di Jerman mayoritas orang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah orang Jawa Barat ayalah orang Padang ayalah orang Sulawesi bandingkan jeung orang Jawa Tengah Jawa Timur moal meujeun aja moal mah otakna luar biasa bantah kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge
can aya presiden orang Serang, can aya presiden orang Pangodokan. Jore amat presiden lahir di Pangodokan. Mal menang-menang ajeun kumaha. Leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan. Jore asa tamapan. Ambo budak. Eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan, Delan, kemudian ka ditu naon deui teh. Eta nu juara jasa mah Kobet. Keur carita kasuburan dia. Keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat. Nu mantap. Terkenal jasa julukanana. Terkenal jasa di deujeun karikatur Jawa Barat di Belanda. Karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleuh. Karikaturna kumaha? Make samping si korodong nyana aju diu nu sabelah diangkat nu sabelah ditindihan sasimbut ngarokok. Eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan. Masya Allah. Ari urang Jawa Tengah karikaturna teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna ditindin di dieu kieu bari mureleng nya neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudag ge dipake boloon teh mah. Nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mantak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan kunyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ka Jakarta urang Bandung mah heheotan di sana tuit sia kunaon heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancapkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman. Masya Allah tina subur tedaek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalayah teu malikir urang Arab kunaon senangna luar biasa. Geus dina senang mah tilok berhasil. Nu mantak baheula di zaman urang dahar hese, pake hese, rentul nu jara di kiai sebab masyarakat. Daerah kiai teh Jakarta daerah kiai, Tangerang daerah kiai, Serang daerah kiai, Pandeglang megeus kobo lain daerah kiai deui tah mah. Pokona mah tah mah juragan kiai. Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang becana kiai di Pandeglang mah. Nah, kalau ada masyarakat dahar hese, nginum hese, pakai hese, geus eueuh deui pagawean wirid lah ka Gusti Allah ibadah, ngaji, ibadah, ngaji, wirid, ibadah dan lain sebagainya. Diberelah subur pangrusakan. Geus teu pikiranna naon ku ari mah. Nu wirid, nu hudang ti peuting, anu geus eueuh bae geus. Wah, ambalayah. Eta ku sabab naon? Subur. Baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai, jara di wali lantaran nyanana di masjid bae. Kunaon emang kiai di masjid bae? Nu kiai mah geudeuk naon jadang der eueuh. Ku ari mah pan melang urang. Nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon? Di imah aya kue, di imah aya sangu bandeng ambalaya, berkat-berkat mulut ge teh kadahar eta. Segala daging ayam, daging macam-macam kue teh gitu, mobil can ka urusan. Baheula pan boro-boro mobil sepeda ge hese jasa. Mantak geus bae betahan keneh di masjid, mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali. Ku ari mana diangkat jadi wali? Tak ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah. Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah hei Ibnu Razim. Ulang pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh
maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus? Pernah. Diliwatan ku maneh? Pernah. Aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat kadinya? Pernah. Pernah. Kumaha berubah tante? Berubah Gusti Rasul. Ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge. Aju menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tuh maha kawasa Allah. Iyalah gambaran di akhirat. Cek Gusti Allah, Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan. Ku Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing ka Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah. Didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat. Daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara di tatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin. Mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah. Cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 poe 40 peuting. Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentuk rakos cai mani tidinya pansakal ardu barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal bareula sanggeusna bareula arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung maleletek sakumaha kostoge culcal anu tadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di magrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek nah hiji deui atuh tadinya dibeulem cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteung buaya nu paeh di beuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun ku jararadi bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ku jadi kadzalika nukhrijul mauta kitulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar qadina woi saanu ngahudangkeun urang ti kuburan saanya
nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kurang surat Yasin dibaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae kurang horenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimbar qadina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok, Bill Clinton, George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir-kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana Gusti sumuhun abdi iman gak Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi ilaha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge boja heueuh poho ieulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kahati kan terus yang dikarti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul ya rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheunya salah sia ada lain kitu sia mah ge eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek sapeuting kuari jadi segede sia ditimbang teh pada 70 kilo lah saya tikban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain gitu salah tamah saya mah nu ingetan nu salah bae kan cikaracak ningang batu
laun-laun jadi legok. Nah eta peribahasa samudaya. Aya deui peribahasa Sunda. Peribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak. Waduh. Pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajen teuing di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kitu kumaha. Ulah. Lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan. Sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan. Eta pacikrak ngalawan merak. Masyaallah tuh menuk merak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah. Cek urang Banten mah, dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain. Merak mah tiba heula kayak kuncungan. Asli berarti kuncungna. Sia bapak cikrak ulah dilawan. Waduh budak kadu ketemu kadu. Jeuh. Eta pan eta kadu ketemu kadu. Eta saya sarua. Beuh budak pariuk manggih ka kebas. Loba tah di Sunda mah. Budak ulah-ulah nanaon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum katincak ngegel? Beuh paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masallah tu gayar. No, masyaallah. Nah ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot tanu geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayembeng haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amlana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tatadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik tama kos kitu mah masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya mah bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua tadi kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tama kos kitu urusan berabe tah mah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan aranjeun kabeh teh supaya areling mun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tama dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan
dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesir sikti dakwah teh di gereja. Lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama tuh sanggeusna pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeusna pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu daek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeusna didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu ketika ditanya apa itu kunci surga wa ma huwa miftahul jannah ditanya ku Syekh Aziz begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur datang ke Injil Taurat Injil Quran miftahul jannah la ilaha illallah mantap ku urang ge osok miftahul jannah la ilaha illallah ondo teman salat henteu teman bang tama kipu doli teman kos kitu mah ya Allah ya Rabbi ingnya miftahul jannah la ilaha illallah coba gali ta la ilaha illallah iya mah pakai nong nang ning nong miftahul jannah hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh sama kunci sorga udah sok ningong ningong kabeli kunci mobil gua nah eta pastur langsung ngucapkan mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur pastur pernah baca Taurat pastur pernah baca Injil pastur pernah baca Quran dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kunaon atuh lain bendu sagereja atuh Islam kabeh hidayah lain lalagan eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik asup Islam kabeh Syekh Aziz kaget engke kumaha lamun dipertanyakeun manda kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah terus jana diondang arasup Islam nya mun lain tangkat wali ieu mah cerita somprana moal bisa tah kabelah dieuna cek nyana tetap anda silakan masuk Islam tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai ketika keluar salin tetap dipakai di Amerika keluar tetap dipakai ka jero dibuka salat iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelema nah iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja dakwahkeun coba di kuil dakwahkeun coba di kelenteng dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani ieu karak dakwahnya ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi ulah kudoli mah ulah kaput geus maningan ka Cisupa bae ka Cikopa ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah geus geus khawatir jangan lamun dibawa ke kelenteng khawatir kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui aduh Masya Allah jadi geus kudu kelas nu mantap ketika Gus Dur baheula masuk gereja wow dikapir-kapir ku kabehan sekula kok kitu amat sih tejauhan sejarah para aulia Allah baheula Gus Dur mah dakwah teh di gereja Gus Dur masuk kelenteng Gus Dur masuk ih atuh geus teu roba-roba cai laut dikamamatakeun ge asin bae campurkeun jeung cai darat moal ngahiji cai laut bae emas tetep bae emas emang robah atuh henteu sakali mah tolo mas tono iya tetap lamun geus teu robah kitu silakeun namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun di anu kena tenang bae nyanana bendo atuh henteu sebab nyana geus nyahun ka Allah cuman sia disegerikeun ku Gus Dur geus jauh ka Allah ngan aing deuk nuduh-nuduh sia buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah eta ciri di kitab Maimuniyah geus anu nitahan atuh zarah dia ka paharto mah dititahan ge urang embung
ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ya dibere minyak dibere kecap dibere duit atau dicokot jarakna kan datang ke hadap doang ngonyeng balik isukna tahu isuk tadi bere tuh teh jarahnya nage teh Kiai boloon deh sarua datang ke kuari geus dipersiapkeun pertokoan dan lainnya aya nu hayang jarah teu ketika datang tadi itu sekedar hayang nyaho doang anu maksud jarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah apa emang Soeharto jore wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah dititahan ge ibu mah embung bae teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha ge nah dakwahkeun mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sompral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku diditu ku mertuana lantaran mertuana kiai gede dia lempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek sabodokeun Masya Allah ta'ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ain endog jeung kotok heulaan mana aduh Abu Nawas sok aya bae heulaan endog ain endog mimitina di mana jeung mun kotok oh heulaan kotok ai kotok emang di keremana kusaha jiheunya eta mah hiji pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal heulaan siki apa heulaan tangkal ye atuh heulaan siki ai tangkal nu hidina di mana oh heulaan tangkal aya teh siki lah di mana mun ngerti tangkal eta sarua tah pertanyaanna heulaan dog apa heulaan kotok sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal dibulak-balik seuri bae Abu Nawas mah bodoh sia pertanyaan wali eta kos gitu eta pertanyaan wali pertanyaan Abu Nawas heulaan endog apa heulaan kotok jawabanana harese lamun lain wali deui kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kaula nurunkeun agung nurunkeun cai kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal mingkul lis samarat buah bararuahan buah bertah heulaan mana tangkal jeung siki heulaan tangkal tangkal jadi emang di mana jadi siki batu heulaan siki cakeun tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar Siti Jenar teh apa diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali begitu diundang Siti Jenar segera datang ke Demak teu aya Siti Jenar cak nyana nu aya mah Allah bapak ahli hakikat weh Allah datang atuh ka ditu ka Demak Allah nu aya ge Siti Jenar sia cak wali teh mah aya hese amat Kakarak dipanggil Jenar jeung Allah datang Kakarak inilah sosok Jenar dan Allah kurang lalu ceritakan riwayat Siti Jenar kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan eta kos karari itu nya mah emang rahasia kewalian naon rahasia kewalian mah anang unung-uning bener dia ngomong mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali aya hartina anang kumaha atuh sia mondok heula sakana tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing camat yang jadi wali nyi teh mah bupati yang jadi wali mantap ketika para penggede datang ke Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning coba cenah kiai jelaskeun atuh moal dijelaskeun ku aing bab siana teh marondok mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun oh tuh cenah kaburu payah tuh payah gak masalah emang sia mah paeheun ieu eta ieu lah pertanyaan Abu Nawas wali Abu Nawas heulaan siki apa heulaan tangkal moal dibejakeun ku aing teh mah
maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan jadilah mun jadi siki nu bener jadilah mun jadi tangkal jeung bener lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji tamanya endognya kotok eta keneh lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh jadi kotok-kotok nu bener eta bahasa wali tambah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Rahim An-Singkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rahim An-Singkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teh daekeun ka dinya asubhanallah ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana nyasar harujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf As-Singkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emang nyana ngaji atuh henteu nyana mangahadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal mang nyeseukeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nyana mah salat di iluan di tukang doang kunaon tuh diutus dari itu kembangkeun agama di itu kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh ayo balik bisa ngaji mantak balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol kok mah Haji Pendi mah ulah tamang basa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang barang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararata ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang ieu lah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf As-Singkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikan ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dak balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh akan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrag model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur berbahas ka handap gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan imang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ka kuari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jagong anting gede sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa aya
masjid plek 700 meter pindah. Maha kawasa Allah. Apa masjidna ieu naon? Deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna. Ahli Allah, wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya. Walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan. Pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui. Oh, kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali. Oh, pindah. Oh, ternyata teh ya. Besi kabudu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah peja-pejanya bawa kula pindah. Ngobrol nya kos urang bae kieu coba aya keneh ribuan garap waduh manya wali nanyakeun rokok. Sebentar kula kaget lamun aya hiji wali dara ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus susul lah dituturkeun nyana mah nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang kok damang oh kumaha itu muhun tah si mana emang tos ondangan manya wali ondangan heuh ya tuh ka ditu naik organ tunggal burung. Tahu bang karung kos gitu mah. Ieu keur carita auli Allah batur teu nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun hindah tanyakeun coba ge ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Murid Abdul Rauf As-Singkili. Ai Abdul Rauf As-Singkili urang mana? Urang Timur Tengah. Tetep jangan mah habaib. Murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi, di Banjarmasin, di Padang. Murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Baca coba ge kurang kitabna. Masya Allah. Itulah mencerita tentang pertorikohan. Jadi lamun ahli torikoh keur nyarita nyana boga sejarah-sejarah. Nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Rauf na hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajana mah penhanda di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf nya gitu kitu ge Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya. Ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah pindah 700 meter urang mah tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan maju teu dipuat-puat di koran ge besi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahas lah anul sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeunana kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu kos itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah Nailah dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun bedakeun ka maha kawasaan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana humak mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh di hujanan jara di urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian masyaallah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah ko tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh
wal baladut thayyibu wallahu a'lam